Itulah raja. Raja nu teu bisa mempertahankan tanah kebuyutanana. Nah, kita ambil tanah. Ari urang dijieun tina naon? Tina tanah kebuyutan. Bahasa kebuyutan naon? Ditinggal kolot meureun bahasana. Ari urang ditinggal kolot lain. Kalimat uyah tara TS kaluhur atuh urang teh darah daging. Diri nu teu bisa mempertahankan kredibilitas mun zaman ayeuna mah. Jati diri na urang sorangan teh leuwih hina daripada kulit lasung. Kulit na wae ogena leuwih hina. Nu aya dina paragi sampah. Bismillahirrahmanirrahim. Neraskeun kana jejer carios bubuka Situ Gede. Tina nu kamari ngan moal waka Situ Gede dibahas. Da ari Situ Gede mun dibahas mah Situ Gede teh tina hiji situs anu paling gede. Nya ge Jati Gede. Terus naon di Jati Luhur, Jati Gede, iya mah hiji situs anu gede. Mau dibahas situs gede. Ngan Situ Gede aya di Tasikmalaya. Nalika kalimat Situ Gede Tasikmalaya aya di wewengkon eta Tasik. Urang Tasik pasti apal karena istilah amanat galunggung. Amanat galunggung raja nu teu bisa mempertahankan tanah kebuyutanana leuwih hina daripada kulit lasung anu tercampak di tempat sampah. Kamapung teu eta caritaan kolot baheula kitu. Mun teu kapapung eta kalimat eta amanat Prabu Darma Siksa asa kabina-bina teuing. Eta amanat Prabu Darma Siksa ngaamanatkeun raja dina hartian hiji pamimpin. Letterlakna eta kalimat raja pamimpin. Teu cukup pamimpin di ieu nagri da urang ge raja. Dina rumah tangga selaku kepala keluarga raja di imah. Paangga lah contohna nya ge boga pamajikan tetep we da raja di imah. Itulah raja. Raja nu teu bisa mempertahankan tanah kebuyutanana. Nah, kita ambil tanah. Ari urang dijieun tina naon? Tina tanah kebuyutan. Bahasa kebuyutan naon? Ditinggal kolot meureun bahasana. Ari urang ditinggal kolot lain. Kalimat uyah tara TS kaluhur atuh urang teh darah daging. Diri nu teu bisa mempertahankan kredibilitas mun zaman ayeuna mah. Jati diri na urang sorangan teh leuwih hina daripada kulit lasung. Kulit na wae ogena leuwih hina. Aya dina paragi sampah. Mun ceuk Al-Qur'an teh mah balhum adol tadi teh adah adol cek sunna. Intina manusia nu teu bisa ngangkat harkat darajat dirina. Keur dirina komo jang batur itu leuwih hina. Atuh orang bisa na diangkat diri orang teh kusaha? Ku diri orang sorangan da lain ku batur.
batur mah terkadang ngeuwah-euwah digebrus teh kalah ngeuwah-euwah surak batur mata minimal dina hadis Rasul salamatul insan bihifdzil lisan berat eta teh. Nah, atuh dina hal ieu nalika urang berbicara tina masalah naon anu disebut tasik. Ieu ulah leupas tina bahasa amanat Prabu Darma Siksa. Ngan geus apa encan saha Prabu Darma Siksa. Ulah masa ukur beja jeung cek cenah we. Ari Prabu naon Darma naon Siksa naon. Atau minimal eta ngaran teh kunaon urang bage dingaranan Angga, kunaon bage dingaranan Kamal. Eta teh sing aya arti. Komo kana individuna. Nah, dina balbah dieu meureun bahasana teh mun diguar eta Prabu Darma Siksa intina awak urang teh kudu bisa napak sancang ngadarmakeun diri urang. Matak sok aya we bahasana lamun eta jelema geus berhasil ngadarmakeun dirina keur pikeun kalungguhan eta diri disebut naon mun ceuk nagara mah ku suma nya sok ayeuna nu ngajalepeng di Taman Makam Pahlawan ngaranna naon kusuma bangsa berhasil mempertahankan jati dirina manehanana ke negara. Ngan urang ayeuna urang Tasik geus pernah teu muka bahasa Tasik. Di mana Tasik kunaon ayeuna ieu wewengkon bake dingaranan Tasik. Da terkadang Tasik teh Tasik mah kusik kan ngalaya heug. Ngan keur urang ayeuna keur pikeun anu muka kana jati dirina Tasik. Iya kudu lebih jero mun di jeroan. Ngan geus pernah teu ayeuna pamarentah rek kabupaten rek kota ceuk kasarna mengakui yen Tasik memeh Tasik aya Kabupaten Manonjaya. Henteu pan. Masa ukur dina sejarah we Tasik Sukapura ngadaun ngora ari Manonjayana teh teu diaku. Justru kajayaan Tasik aya di Manonjaya memehna Sukapura. Pernah henteu komo lamun teh mah diguar memehna Sukapura teh naon? Cenah kerajaan Galunggung, aya henteu kerajaan Galunggung, duka padahal urang Tasik. Tadi dieu kudu bahasa wani ngaguar da eta ngabuktikeun jati diri. Bari kudu lah itu. Ulah dinas teuing masalah ieu mah didinaskeun bakal tuluh diguguyonkeun bakal teu balik. Intina santai-santai saja bari ngopi saeutiknya ge dina kap lain dina emuk. Cek kolot baheula cenah da teu kaalaman memeh ieu Tasik Malaya di ngaranan Tasik teh Kabupaten Manonjaya. Tapi kunaon sok tara disebut Kabupaten Manonjaya. Kantos urang dipimpin ku urang Manonjaya nya bupatina. Tapi teu disebutkeun yen memeh Tasikmalaya teh Manonjaya. Sok aja ngan sakedeung. Nah, naon anu Manonjaya ari manon naon? Aya bahasa Panon, aya bahasa Manijaya eta teh. Kalimat teh tersembunyi. Naon jadi masalahna? Sabab aya Cineom. Ari Cineom bahasa naumun sare atau ari nu sok sare panon atau bujur. Panon berarti manon. Ari kalimat manon eta aya bahasa Ainun. Ari Ainun pikaresepkeun eta
bahasana pikaresepeun ditingali. Alah eta meni jaya. Nah mani atawa manon eta didinya atawa panon buka ku urang manon jaya. Ngan anu jelas Tasikmalaya kenapa dihilangkan Kabupaten Manonjaya tara di aku. Kaditu nawe Sukapura. Ari suka naon, ari pura naon. Kebiasaan atau ilahar di hartian suka teresep. Atuh lamun nu dipikar resep atuh kadituna kahanapna. Jadi ari resep ditingali dirasa diameu. Ditingali atuh saenta Sukapara teh manon jelas. Manon jaya. Ngan kajayaan ieu jayana teh dina naonnana. Eta anu kudu diguar teh. Nah kalimat suka didinya suka ti mana terus purana pura ti mana. Nah lamun ditingali tina suka tina sakun. Sakun kebimbangan. Sakun kepura-puraan. Sakun kamangmangan, pura pirun. Maraneh kudu ngalepaskeun diri tina hal anu matak ngamang-mangkeun. Nalika urang ngalepaskeun diri tina sifat kamangmangan anu timpul naon jayun jaya, maka terjadilah naon anu disebut bakal ngaginingan diri maneh ku tina eta kamangmangan teh naon mun leupas tina kamangmangan kayakinan mata tak maneh tak anjeun sakun kamangmangan sakun teh mamang mak kana perkara li nu aya di kaula. Jadi nalika anjeun ngalepaskeun diri tina hal-hal anu matak ngamang-mangkeun anjeun bakal timbul hiji keyakinan anu kuat. Nah tingali we bakal ketingali tak sakun tak sik ma li layat tina lam iya li. Nah ngan kembali nalika eta diri anjeun dikaluarkeun tina sifat kamangmangan atuh nalika urang kaluar tina sifat kamangmangan nu timbulna teh kayakinan nu bakal ngahias diri urang teh. Nah nganti mana eta Sukapura teh pasti bakal lompatna ka Galunggung. Memeh ka Galunggung mah jauh keneh. Ti mana atuh nalika urang timbul kamangmangan teh aya dua sifat anu ngancik di diri urang. Aya Astina jeung Amarta. Bahasana lamun disebut mah cek urang aya dog-dog pangrewong di sisi tigigir sok ditampi ku asta kalih Astina tah. Amarta amaro tina amaro ta. Nalika nu marentah kana urang kudu init jeung ulah teh saha. Jeung saha ayeuna anu mere kamangmangan. Astinapura itu kerajaan anu dipimpin ku Arjuna lamun dina pawayangan. Ulah leupas didinya bahasana da urang mah wayang. Udud-udud. Kan baik untung ge. Sunah untung. Nalika Astina jeung Amarta aya
mun Astina dipimpin ku Arjuna, mun cek dina pawayangan Asep Sunandar. Amarta dipimpin ku saha? Tadi ieu. Mun Astina dipimpin ku Arjuna, ulah picik kana masalah nu kararitu. Oh, Arjuna mah Hindu. Ayeuna lamun segama cik kumaha hate Pak Angga lamun Angga disebut anak gabungan. Meureun anak Cina. Ulah teuing Allah mere kitu teh eta teh gambaran keur urang. Arjuna tina arju. Nah, urang ku bahasa Arab we sakalian. Arju ngarep-ngarepna urang sararea. Tina naon? Tina Astina. Aslina urang teh naha pinuh ku kayakinan atawa kamangmangan. Nalika keyakinan eta ongko alastu birabbikum qalu bala, nalika ayeuna Pak Angga dihadapkan dengan dua permasalahan antara iya dan tidak, mana nu rek dibawa ku Pak Angga peke? Matak aya Astina jeung Amarta. Wah atuh cenah kudu ka India, karep teh teuing. Ngan anu jelas mah di Galunggung teh memeh kerajaan Galunggung, saentas kerajaan Galunggung teh jeung lain kerajaan Galunggung ada baheula mah. Ayeuna asa teh disebutkeun kerajaan Galunggung teh teuing kusaha? Galunggung teh sabenerna mah lain hiji kerajaan. Eueuh di Tatar Sukapura baheulana aya kerajaan Galunggung. Aya oge kerajaan Madukara. Ngan lamun diudag deui ku bahasa Arab, teh Madukara mimdal kapro, madakaro, apa yang engkau bicarakan tadi dinya. Jadi intina di Galunggung atawa di eta kerajaan kumpul hiji penguasa-penguasa kerajaan di Tatar tanah Jawa anu intina ngebahas permasalahan di kerajaan atau di negara. Jadi rek raja timana rek kerajaan gede, rek kerajaan leutik kumpul di hiji tempat anu disebut kerajaan Madukara. Ngan kerajaan Madukara oge lain kerajaan sabenerna mah kerajaan Amartapura. Jadi kerajaan Galunggung teh ngan keur naon atuh ngaranna teh nya ngabiaskeun keur nyumputkeun kerajaan di Tatar Sukapura nu aslina. Lesok lamun teh mah kerajaan Galunggung aya yang disebut mana kerajaan Galunggung rajana saha nyaga aya di Malaganti di ditu. Kerajaan Madukara nu asli nama kerajaan Amartapura. Di mana atuh eta kerajaan Amartapura? Kerajaan Amartapura asalna ti Kendan. Kendan asalna ti Tarumanagara. Tarumanagara kadituna ti Salakanagara. Ngan sampai saat ini belum ada yang bisa menemukan situs teh mah atau ciri-ciri tina kerajaan Kendan. Komo kerajaan Amartapura. Di Amartapura akhir kerajaan Kendan itu Amartapura. Nah, mun aya nama MPR-na atuh lameureun kitu. Kendan atau Amartapura teh. Tah kerajaan disebut Astinapura.
dihijikeun eta Astinapura jeung Amartapura jadi hiji karesidenan nu aya di Sukapura. Ngan lamun cek urang Sunda teh mah oh Astina jeung Amarta teh dipikaresep ku sakabeh raja-raja nu aya di tanah Jawa. Dituluykeun deui wah naonana atuh dipikaresep teh kajayaanana. Matak aya bae diwalahir naon? Naon teh? Tegal Muning. Tegal Muning eta lain di mana aya muning di gunung lain ka dinya. Hiji pelataran keur pikeun mintonkeun hiji pateg hiji kakuatan anu mun baheula mah ada jarago teh gitu. Jarago rek jago silat rek jago naon lah. Anu jelas dinya timbulna hiji Tegal hiji tempat keur dipake mun latihan para Jawa-raja para aya di Tatara Sukapura. Oh ternyata nu dipikaresep teh nyaeta kajayaanan. Ngan aya deui nu nyarita oh Tasik teh lamun teh mah ditinggali tina kajayaan eta tak maneh tina Tasik nyaeta perkara anu dipaehan, perkara anu disumputkeun. Jati dirina urang Manunjaya teh disumputkeun atawa jati dirina urang Tasik teh dilenyapkan. Matak teu bumi ayeuna. Kerajaan Kendang teh. Anu jelas dina ieu versi mana wae tarima nu jadi dasar mah naon nyaeta ieu teh ilmu. Ulah picik kana ilmu batur anu jelas mah mun teh mah asup kana logika tarima teu asup ulah jadi masalah pek we keur dirina ieu nganu jelas keur urang Tasik rek bisa ngabolekerkeun dirina kumaha lamun lain ku dirina sorangan dibolekerkeun teh moal bisa dibolekerkeun ku batu. Atuh sakali deui memeh lumpat ke Situ Gede urang lumpat heula Situ Gede aya di mana nyata aya di Tasik memeh Tasik nyaeta Manunjaya Sukapura Astinapura jeung Amartapura kakaraka dituna ka Kendan Tarumanagara salaka nagara masih panjang mun bahasa lakon encan ngeunaan kana Situ Gede encan ngeunaan patempatan nu aya di wewengkon Tasik menjadi dasar nalika hiji patempatan dipake ngaran sapertikeun Situ Gede aya di wewengkon Mangkubumi Linggajaya eta ngabogaan harti ari lingga naon jaya naon mangku naon bumi naon tuh kan loba eta teh tinggal hartian we ku urang lingga tempat jaya kajayaan jadi di Situ Gede tempat kajayaan Mangkubumi disebut ewang jeung Mangkubumi mangku naon bumi naon naon nu jadi dasarna atawa naon anu dipangku di eta tempat teh bumi naon pangna dipangku atuh logika orang Mangkubumi mah jelema bedas atuh kejayaan eta teh nu bisa ngangkat taneuh Mangkubumi wah mun dibongkar mah aya naon di Mangkubumi bahasa panjang ke lah urang narota hiji-hiji be ngan anu jelas mun bahasa Tasik ieu dibongkar ieu bakal mukakeun selama ieu nya teu kaguar seperti Manunjaya nu sabenerna kunaon bake teu disebut tadi aku
Kabupaten Manunjaya sebab bewetana aya Cineum. Cai naon neom. Cai naon neom tina naum sare ari cai kahirupan yang ditidurkan. Otomatis kan logika kita oke ternyata kejayaan orang Tasik itu di pepene kusare. Padahal santas Kecamatan Cineam aya naon kecamatan naon? Karangjaya. Ari Karang naon Jaya naon. Tuh. Karena tadi simbol bahasana. Simbol hiji kekuatan anu teu bisa dibongkar ka karang atau ngaranna oge. Hiji kekuatan anu teu bisa ditembus ku naon-naon. Coba karang teh tangguh melawan serangan ombak yang datang cek paribasana. Tetap batu karang dihempas badai angin cai ogenan tamleg gue. Atak aya we disebut si tamleg menang. Urang Tasik tamleg menang. Cicing teh ronglet. Tah di dieu. Atuh Karangjaya Cineam Manunjaya ieu ngajadikeun hiji sumber kekuatan nu aya di Tasik. Ngan ieu kunaon bake ku urang Tasik teh di aku. Usawarehna masyarakat mah di aku pernah terjadi di Manunjaya Kabupaten. Nah Sukapura we. Sukapura. Cik Sukapda. Naon? Keresidenan Sukapura di mana? Disebut Sukapura di mana? Sukaraja. Ari Suka naon? Raja naon? Tempatna keresidenana Sukaraja, Sukapura, tempatna di Sukaraja, sok tabuka eta teh. Keur urang Sukaraja. Suka dipikara sapraja ku raja. Naon nu dipika suka teh? Pura tina pirun, tina gagancangan, tina sifat gerak cepat. Mun aya masalah keuat gawean eta nu dipikaresep ku raja teh. Ngan memeh gerak cepat ngambil langkah 1000 cek kasarna. Tetep matak aya Sukapura ngadaun ngora. Naon daun ngora eta di dinya? Di mana jontrongna daun ngora? Tah mun ayeuna mah Tigalunggung padahal Tigalunggung tapi ti Amarta Pura di dinya. Bisi teh mah aya anu nyebutkeun tawang banteng tina tawang galunggung. Diartian tawang banteng gitu. Ngan anu jelas memeh urang asup ke kerajaan Galunggung ayeuna. Mun baheula kerajaan Amartapura kudu bisa asup heula ngaliwatan tawang banteng. Tawang artina lawang, banteng artina benteng. Eta da loba artina atuh da loba siloka. Disilokakeun tina perkara anu nyara rumput rek bisa tembus kana Kagalunggung kumaha lamun urang teu bisa mukakeun benteng-benteng. Di Situ Gede aya benteng, di Galunggung komo aya benteng, di Tasik aya paku. Nah, aya benteng. Nah. Kejadian naon di Tatar Tasik pasti imbas ka sararea. Baheula dudurukan kan imbas ka sararea. Nah, jadi intina Tasik adalah sumber anu kudu bisa dipertahankeun tina naon kaayaan wae.
Tah gitulah ngenaan Tasik. Berat lamun disebut teh mah muka Tasik nu sabener mah. Ngan dina hal ieu mun teh mah geus aya beja di mana titik nol na kota Tasik, tah didinya urang bakal bisa mukakeun sabenerna.